Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Para mitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung laung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Bagian ke-8 karangan Usep Romli, HM. Ngaliwat ka hareupeun, bari rada dongko. Punten, cenah. Pondok Laun Diritik mabal jalan ka pipir. Bakat ku gugup tayohna, teu awaskana tincakeun leuweur. Malum sisi kamalir panyaweran. Seure-uleu. Aduh astagfirullah, ampir bae nangkarak bengkang. Hadina rikat muntang kana tian gantar pamoyan. Ngan sendalna, sabeulah ngatleng. Sabeulah Dewi mebes kana lautak. Rek gancang diburu, rek ditulungan, manehna ngabring-brit manten. Teu nolih sendal. Teu nolih suku jeblok. Dirik-dik, lewat mengkol ka lebah pondok santri awewe. Sendalna dipangyokot-kot keun. Dikumbah. Dibawa ke kobong. Berjamaah teh ukur ke bagian rakaat panungtung. Sabot nambahan rokaat, karasa barudak santri pating rareret. Komo aya di hareupeun maah, kuat ka mencerong neges-neges. Nepi ka asa bati tidal oge. Kitu Dewi barang asup ka pondok. Babaturan terus bae marelong. Jika aya nu dipika aneh. Sup ka kobong. Nyampak si Padil ke urmesek kuntung, bari nyang harupan kitab nu tadi diaji. Lain, kuring nyarita rada ngaharewos. Kunaon batur-batur asa beda rindatna ka ana. Eta sugan, kunaon. Nya eta teuing. Teu pika hartieun. Asa teu nyieun codeka. Pan kamari-kamari maah, teu nanaon. Moal urusan adrahi? Adrahi? Apan basa ana datang, adrahi dikubrakeun. Nepi ka haturan pangersa oge, kacoceng sawareh, da aya nu teu kabagian. Ari eweuh bibit pasualan maah, tong kudu rumasaan atuh. Marelong sotenan, kitu bae adatna. Piraku caan nyaho. Lain geus trenin caka 2 tauna jadi santri teh? Ana gengarti. Ngan dumeh yeu maah, asa barareda. Sabot buntreng kitu, reket, berai panto kobong muka. Si tata asup, sabada ngucap keun, Assalamualaikum. Bari ngajawab, Waalaikumsalam wabarakatuh, kaheran minuhan uteu. Naha si tata mani dines. Biasana geblus-blus bae, tara jeung, salam, nanaon. Aya naon. Tea? Asa beda tisasari, cek kuring nanya. Anta dititah ka aditu, kulurah santri, tembalna. Ka aditu ka mana? Ka kobongna? Ka jerambah pondok kidul. Ayeuna pisan. Aya naon kitu? Tea? Si Padil nembrong. Red ka si tata, red ka kuring. Teuing, teu nyaho. Ana mahukur dititah. Keur mumbah kastrol di geroan. Aya sahawai di ditu? Lurah santri wungkul, di umaah. Baruda sejen suung, dititah kala luar heula. Wah, gawat kaya kieu maah.
Kawas-kawas dari apisan. Gesat-gesut kuring dangdan. Calana sontok diganti kunau bersih. Dikampret. Dikopeah. Leos indit ditutur keun ku si tata. Di Jerambah, nyampak lurah santri jeung sawatara urang santri nu kaitung karahot. Linggih, jang aib. Lurah santri gugupai, nitah diuk hareupeun manehna. Tapi teu terus malire. Anggur nyarita ka Akang Panhur. Teuing nyarita naon. Nerus keun hanca obrolan samemeh kuring datang, me ureun. Kuring mah diantep bae, mendeko. Dus rada lila, nenjo kuring ele kesekeng, kakarek lurah santri malik. Merhati keun. Ehem, manehna dedehem. Terus ngomong. Jang aib, nu mawi anta dihaturanan teh. Ana sareng ieu rencangan nu dipapancen ku pangersa pikeun ngaheuyeuk jeung nalingakeun talajak para santri. Hoyong terang, naon. Margina anta parantos sababaraha kali ngantun-ngantun keun kawajiban ngaos sareng salat berjamaah. Terutami dinten ieu. Ti enjing-enjing, dugi ka asar, anta ngantun keun pondok. Bujeng-bujeng ngiring ngaji, salat berjamaah oge henteu. Cobi terang keun, masing bruk-brak. Dinten ieu rumaos mimiosan, tembal kuring. Apan tadi wawartos heula. Leres, wawartos ka ana. Lurah santri megat kalimah. Nanging upami teu lepat kuping, anta wawartos bade ka pasar, ngagaluh mangsi. Mung dahabet aya nu ningalieun, anta ngadon nguseup di Ciporang? Henteu nguseup. Liren wungkul. Sawios perkawis nguseup atanapi liren wungkul. Nu poko, anta ngantun keun kawajiban ngaos ti enjing-enjing dugi ka asar. Ngantun keun salat berjamaah. Kuring teu nembal. Rumasa salah. Teu diesek-esek keun disebut bohong. Geuntung. Lajeng. Ieu nu kawilang abot. Anta kakantun berjamaah asar. Margi, lurah santri eureun nyaritana. Red ka Akang Panhur. Red ka Akang Emus. Red ka Akang Umar. Sok terus keun, cek Kang Emus. Kawajiban anta sacara lurah santri nalek jeung nimbang-nimbang pita jireun. Lurah santri dedeheman deui. Kumargi anta ngantosan, nu dilebet tampian. Kuring ngagebek. Ngahuleng sakedapan. Ngahaja pisan anta wudu ka tampian, dumeh aya, Keheula, Kang, kuring megat. Ana wudu di tampian sanes dumeh aya, Teu erat rek nyebut ngaran Imas teh. Saha nu dimaksud, teh? Kang Bakri nyelengkeung, jol ieu, jol itu, teu puguh. Kuring melengek. Ngalieu ka lurah santri. Eta saur anta, saha? Rumaos kitu anta megat, Imas? Lurah santri malik nanya. Henteu, rikat kuring ngahelah. Wudu soteh di tampian, hoream ningali cai bak. Tos kiruh kakubek. Leres di lebet tampian, waktos anak ke adinya, nuju ayaan. Teu terang sahasahana. Terang soteh, basa anjeuna ka luar. Anta terang hukum pergaulan istri sareng pameget lain muhrim. Terang. Di lebah dieu, anta jelas parantos salanggar hukum. Nah ada henteu kitu. Ukur amprok wungkul. Ana rek ka tampian, itu keluar ti tampian, sareng saka terang maah.
Eta teh tampian umum. Sanes tampian khusus istri. Sareng Dewi, nu diharamkeun, nu dianggap ngalanggar hukum teh, upami paduduaan di tempat nu buni. Ieu mah di tempat negrak sareng ukur saliwa. Sanaos negrak, tetep aib katingalina. Jabi sendalna ku anta dicanda, sanes dipangyandan kekeun. Kawitna bade dipaparin keun harita keneh, nanging ituna teras wae bingbrit. Bilih aya nu ngahiureu keun ku ana dibantun. Kumaha, tah? Lurah santri menta pamanggih tinu hadir. Kudu dibadami keun heula sing asak, cek Kang Umar. Kumaha mun bada isya kumpul Dewi. Ayeuna maah kagok tereh magrib, Kang emus usul. Kitu-kitu sae. Walon lurah santri. Jang aib, anta dianggap geus ngalanggar tata tertib kasopanan pasantren. Aya sawatara hal nu geus dipertelakeun dina tandi, ku anta dirempak. Ku kituna, ana sareng rerencangan, baris badami kangge mutuskeun hukuman naon nu baris ditiban keun ka anta. Mangga, teu langkung sakersaan nampi, kuring satengah nyungkun. Kahaulku pitenah, mani murubut kitu. Saha mangkelukna tah, nu leukeun nu parlapor. Nu leukeun nuntap intip. Mana nyahoeun oge, neureun manehna sarua teu berjamaah. Lurah santri Dewi karo dadaekanan ngurus perkara cecek, bocek nu faktana ukur ti sapihak. Engke bada isya, anta tangtos diangkir Dewi ke adiu, ayuna, sakedap Dewi magrib, urang bubar bae. Kuring ngoleset. Teu pamit teu naon. Leos bae, da maranehna oge mapaharekeun. Ngadon der Dewi ngaromong perkara sejen, teu malire kuring wu tadina arek ngamanggakeun, itung-itung ngahormat ka saluhureun. Tapi saluhureun di kitu talajak namaah, teu perlu diajenan. Sitkah ngarana, lamun sombong ka ajal ma anu nyombongan ka urang. Kitu anu kungsi kadenge kukuring waktu pangersan rangkeun adab campur gaul. Karek julut kana golodok jarambah, baruda santri kawas nu dikomando bareng ngalalio. Tingkarelet. Tingku ciwes. Ari celengkeung teh, mencil ti pipir tungku, si Jumat, santri pangporengesna, nyeulei waung. Ngahaleuang keun lagu kasidah di ditu namaah. Ya Habibi. Syendal enu abzi. Kade Fahili. Teu aya Dewi. Toib. Toib, ya ahi, ti juru balong pating garero nyambut, kasidah, si Jumat. Si Jumat asa kalem. Ngong Dewi ngahaluang keun, syiran, nu cikeneh. Leungeun duanana ditungkup keun kana ceuli. Ambeh sora lepas. Teu waktosna, seep, palawargi tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nur sepeun, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.